Din heula ke kebon. Mumpung can adan maghrib euy. Anjir nah euy bawang teh. Teu diangeuskeun. Bari acak-acakan kitu. Ari sisi beak diala, ari tengah dijumplukeun kitu. Ieu mah geus teu balik deui si kehed. Cing sampeurkeun heula. Aduh, ya ampun deh kah. Si eta unggal ti tangala bawang kudu sesa-sesa weh. Ting kumaha pemikiranana si kedenya. Anger teh ditungguan teh diacak-acak kieu ieu. Aing mah. Cik cai poe air mah cici gantengnya. Tong hayang we pegat ieu selang teh. Ganti ge mah kudu beuteul lah, ulah anu sambungan teh we pegat. Kenaon bubongok si Haji, ya kieu kunang kuintingna. Tengah bawang bari jiga keur ngacaprak kitu. Paur euy, berkeun ah. Bari bawang geus beureum kieu euy deui ah. Ai siling RW kunanahaun kahed. Ji, tulungan Ji. Jok tulungan tak kahed geus jebrok gudang sorangan kayaknya. Ai siling kunanahaun atuh. Alah, siling nanahaun atuh geus burit kieu ku kulunuan ka kebon. Oh, tadi mah dewek teh ieu latihan kumpu pek gagal keneh wae Ji. Aduh. Jadi cangkeng gitu Ji. Nanaon taneuna euy. Dewek mah Ken. Tingali taneuna aing menempo teh. Lain si laingna. Ari Haji cager. Nah, Lain taneuh nah itu mah dewek ieu anu cangkeng kieu. da taneuh mah mahal euy, ari siling mah murah tuh da. Ari Haji keur naon kulunungan teh bawang bari geus burit kieu. Bawang tempokeun diacak-acak kieu ieu. Nah, Tengahna dituna sisina beakeun biasa we ku tangkurak sikalan. oh sugana kebedul. Nah dijual saware. Ning ieu meureun dijual sawareh. Eta gablek keur nguseup kahed. Pasti saya mah da tuh bejanya. Tuh beja. Henteu. Ji geus burit ongkoh teh. Euy. Bari jadi cangkeng dengan tukang las euy. Wah, da lasna ge kahed moal kuateun kana cangkeng sia mah. Ku aing rasakeun sia kalan mun isuk ka dieu. Mana ieu bawang diacak-acak kieu, ku aing mengke mayarna ge sia ku aing genep bulan. Rasakeun mana geus burit deui jeung bagian adan di mantog ge aing kaburu poek.